Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Mugi jamaah sadaya doa nama sing diijabah cing tereh arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masih semangat? Teraskan, maksudnya teraskan. Masih kiat setengah jam? Sejam kiat? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Nepi ka subuh? Rek ngulem, rek nyiksa eta teh. Apunten teh Kang dugi kata bu sabaraha abdi di pasien waktosna. Si ibu ngadak-ngadak nepi ka jam 3 cenah. Kan bae pek caricing di dieu kuring rek balik. Teraskeun. Abdi bunga ieu maleman tahun baru Masehi diisi ku pangaosan, diisi ku hal anu positif. Biasana Kang maleman tahun baru teh dipake foya-foya, betul? Dipake hura-hura, betul? Eta ti 2 hari saacan tahun baru geus ngagunuk-gunuk petasan. Nini ngitung-ngitung sia cenah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niup tarompet nini beres teh niup tarompet asma ece. Aya di dieu anu asma teh. Urang doakeun cing tareh maot panyakitna. Komo tah di Ancol di Monas, Masya Allah 2 hari saacan tahun baru geus disiapkan panggung megah lega. Betul Bu? Betul. Nalika waktu maghrib ngong adan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Ancol di Monas kalah dangdutan. Ayo kaki di atas cing jarungkel eta jelema siga nu gelo. Ece makin penting makin rame di Ancol di Monas. Ngong adan isya di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Ancol dangdutan. Eta pentingna dipake pesta, dipake hura-hura, betul? Nepi ka subuh dipake dangdutan, betul? Tingalikeun siangna Jakarta banjir. Diazab ku Allah eta teh. Datang peringatan ti Gusti Allah. Ieu janten pangiling ka urang geuning lamun Allah tos masihan peringatan mah sadayana kabagean, betul? Henteu kanu maksiat hungkul Allah masihan peringatan teh, tapi kajalmi soleh oge ngiring kena peringat. Katakan alhamdulillah di dieu mah acara tahun baru diisi ku memperingati Maulid baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ieu masing janten barokah kanggo urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi teh mangrupikeun nabi terakhir, rasul panuntung, betul? Teu aya deui nabi jeung rasul sabadana Rasulullah. Laras Bu, laras punten.
Sasih kamari di urang terusum halodo, betul. Abdi ceramah di Gunung Halu. Pas dugi ke Gunung Halu, cek urang Gunung Halu teh, aduh neng nais di dieu mah keur hese cai. Mandi teh ku aqua galon. Ibu mandi ku aqua galon siga nangisang ku Coca-Cola. Sasih kamari di urang terusum halodo. Terus lamun ayah hiji pemuda anu datang ka urang wajahna kasep jangkung gede bari bodas hek boga ilmu bisa napak dina cai cekolot mah bisa napak sancang kari-kari eta pemuda teh ngakukeun sebagai nabi cik urang bakal percaya moal cing tarik bakal percaya moal naon sababna urang mah geus yakin teu aya deui nabi jeung rasul sabadana nabi besar Muhammad. Ieu keyakinan anu perlu dipegang teguh ku urang sadayana ecet. Komo ibu-ibu tah kade nitip kuatkeun iman. Sabab biasana istri mah babari dihasut, babari kababawa, betul. Dina pangajian pasti socakna teh ngareret kanu gelangna ranggeuh. Balik teh ka imah ngahuleng si Ece mah ngalamun. Cek salakina neng kunaon ngalamun wae cek ibu teh akang tingali pamajikan batur mah kabeh beuheungna teh dirante akang tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat 23 karat 24 karat nah ari urang mun teu sakarat-karat acan cek salakina hayang sakarat maneh kadia urang cekek. Astagfirullahaladzim. Kadebu tong sok kitu kasalaki teh kuduna mah kieu. Kang tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari akang iraha. Satuju Pak? Bapak-bapak satuju? Ari ibu bade kitu kasalaki mah. Tos katebak si Ece. Kade tah nitip ibu kuatkan iman tekeng babari kababa atau dakang dek teu kababawa kumaha zaman ayeuna mah istri teh nyarebret paranasan tatangga kabeuli termos ibu nu ngebul ngagolak tatangga kabeuli termos ibu ngagolak tatangga kabeuli motor Ece nu ngebul ger diararomongkeun ngagosip cek nu belah dieu Ece tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar cek nu belah dia meunang nganyuk beres kupingkeun da moal ngiringan mayar moal tapi nah diaromongkeun wae aya deui tatangga hajat ger diaromongkeun ibu tos kanu hajat teu acan ari ibu tos kanu hajat teu acan abdi mah nembe uih ngawartosan ieu dagingna liat rosa ari daging hayang hipu ari ngamplok 20.000 di dia aya keneh besok ngamplok 20.000 teu boga kaera eta teh engke manu hajat tulisan dina panto teh wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu kadebu lah tong sok paranasannya tatangga kabeli kulkas ibu nu paranas tiris dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas amit-amit kade ibu kuatkan iman tong babari kababawa siap kuatkan iman sabab istri mah babari kababawa babari kahasuk kamu pemuda tah pemuda-pemudi anu masih keneh labil babari dihasutna teh zaman ayeuna akhlak pemuda-pemudi tos raruksak gara-gara teknologi gara-gara HP betul kupingkeun ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca Quran ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca sholawat teu acan wirid ka baginda ka Gusti Allah tapi zaman ayeuna urang teu bisa bobo lamun acan ninggal HP betul
Urang teu acan tiasa bobo lamun acan ninggal WhatsApp. Betul. Pan HP teh rupa-rupa merekna teh aya BlackBerry. Hah? Kuduna naon? Black? Oh, ari tadi cek abdi naon? Ari biwir saha? Kumaha abdi we tong komen. Masya Allah. Urang mabu bade bobo ningali HP. Hudang sare anu mimiti ditingali ngajarkeun teh bisi aya WA. Rek kacai mamawa ngajarkeun teh rek bari ngecas. Keur mandi ngadangu suara HP lumpat keluar andukna tinggalin. Ya Allah, nuju ngobrol nyaroo, nuju tuang ngoprek, keur modal oge nyoo. Astagfirullahaladzim. Memang leres Kang, iya nu perlu dilenyepan ku urang sadayana. Ternyata ayeuna urang lebih keneh sering ngecas HP daripada ngecas keimanan urang ka Gusti Allah. Urang sering keneh ngisi pulsa daripada ngisi kotak amal, betul? Betul. Nauzubillah tsumma nauzuhimin. Abdi ibu kalarasan kantos ceramah di pelosok anu teu dugi mobil ku motor dijemput jalana rusak. Abdi tepang sareng kurang kali yuswana nembe 7 tahun kelas 1 SD eta murang kali entos nganggo kacamata anu tebal pisan. Ku abdi ditaros, ibu ieu murang kalina kunaon nah sering maca atanapi kumaha ieu teh? Diwalar ku sepuhna, neng ieu murang kali teh ti orok keneh tos dipasihan HP ku ibu. Alasana ngarah anteng, terewel, tenangis. Pas diperiksa ka dokter, eta murang kali teh entos min 8. Sanes 1 2 aja min 8 gara-gara ibu bapak sadayana hoyong barokah, hoyong hirup barokah. Lamun urang hoyong hirup barokah kuncina ngan ukur hiji, alaikum bimujalasatil ulama, pek deketan para ulama, pek ngariung jeung para kiai. Kanjeng Rasul mah beda jeung urang. Upami diibaratkeun Rasul mah siga batu mutiara. Ari batu mutiara hiji bakal payu moal. Batu mutiara hiji payu moal. Nya payu atuh 100 juta payu. Ari urang mah diibaratkeun siga batu krikil. Batu krikil hiji payu moal. Tapi lamun satrek payu moal. Payu tah ieu pikirkeun ku urang, Rasul mah saurang tapi mulia mungguh Allah. Tapi urang mah hoyong mulia mungguh Allah teh kudu kieu bebarengan ngariung dina acara pangaos, ngariung sareng para ulam, para kia, ngarah hirup baro, siap-siap. Syaratna ngan ukur hiji cing daek ngaos. Cing daek aku mah ecek wel. Sadayana ibu-ibu ngaji, bapak-bapak nenek-nenek aki-aki pemuda barudak boga hutang bayar ecek boga hutang mah. Boga hutang ngaji hungkul rek kumaha kabayar. Kebiasaan orang Bandung gitu tah. Nalika gaduh artos seueur gagayaan balanya teh ka Indomaret, ka Alfamaret. Ari bagian nganyuk ka warung leutik. Biasana mah ibu-ibu nu kieu teh. Leres. Anu seuri berarti rumasa. Rasul mah benten sareng ur. Sakali deui upami diibaratkan Rasul mah siga batu mutia, hari urang mah batu keri, benten teu benten. Da Rasul mah jalmi mulia, akhlakna oge sempurna teu siga urang. Benten teu sareng urang. Benten baginda Rasul mah, ibu nalika hamil bobo oge serba salah, nyangigir teu enakeun, nang karak eungap, betul. Nang kuban bisi bucat orokna.
Terus Bu, nuju hamil ripuh, berat, susah. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi melahirkan seberiji anaknya genep pan kembar dua-dua. Ibu osok dikir ka Gusti Allah. Osok sabaraha kali sadinten sawengi? Nah, maca naon wae eta teh? Ieu tah ramekeun masjid, dikir jeung para kiai di dieu. Tos salat berjamaah teh teras zikir insyaallah barokah. Katakan yuk mumpung urang sadayana nuju ngariung dina ieu tempat, keluarkan suarana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik